gojin ka mana nya. Berjeng teu apa urang kudu gawe naon. Di dieu eueuh batur. Di dieu eueuh batur. Urang kudu ka mana? Bingung ah. Oh iya, anu di geus bos gojin teh. Keke. Punten sareng saha itu? Junet. Oh, Junet. Ah, Oh, nu dicareskeun si bos gojin kamari bantunya. ada broken teh bos gojin. Nya diobrolkeun. Tah, abi teh ieu are si bos gojin ka mana itu? Tadi teh ngomong nama gergering cenah. Abi bingung. Tisu-tisu di dieu nungguan da cek si bos ge lamun dek ka ditu ka dieu. Kudu standby di dieu. Tungguan urang. Siap. Tah. Ieu teh standby teh tadi di dieu. Atuh can naon meureun? Acan, tak apa. Kudu gawe naon? Jajan can? Acan. Aduh, khawatir si lain kan. Yang udud eueuh. Eueuh, Teu lapar. asina eueuh. Eueuh. Terus sarua. Ieu kulindingan tadi kene ge aduh. Kumaha tuh? Pengen si bos gojin ngomongkeun. Udah dengan ilmu cenah, diganti kudu anyar. Nah, nya kamari teh kitu si bos gojin teh. Da bos geus manekeun asup ka dieu. Siap kitu. Sukan orang gawe. Siap kitu orang gawe. Ieu teh apa? Sugan teh dinya. Ini ieu mata apa itu kudu gawe naon ieu teh? Mata isuk-isuk cicing oge di Oh, dieu. bingung sih. Kok bos nama atuh? Kayak namanya. Tetela geningan saya lagi kelakuan dengan jadi runtah asa jauh tipe pujuh menjadi kolot harita ya Allah nah jadi kawan suki hirup giringan bener limpat cek papatan jadi jalma teh kumaha lingkunganan yang kumaha babaturan maranganan apa masih kena waktu balik udah balik ke jalan bener menjadi kolot kurang kumaha ngawanti-wanti karena jadi anak kadiri ngarah dina tiap lengkah merhatikan laku di lampah tapi nah diri demi kapoho blok di karang ya Allah bantu abdi tetelan jadi kolot terlepas perhatian anak kan jadi anak senajan jauh mengenang we beja namun anak kelakuan tebal terus enak kita balik kita teruskan pacabakan pasantren jeung kebon
Duh. Ini era aku diri. Namun sih inget kena kelakuan kamu. Terus ngadadak ayeuna. Luruskan pacabakan kolot di masjid. Ngasuh barudak. Tapi kan mudah-mudahan di jalan di pangeran. Ajang diri. Kebahagiaan kamari kelakuan gitu dikene anak duges beda ibarat kulon jeung wetan tapi nyak itu mudah-mudahan dia jadi cukang lantaran kuring aja ngarobahnya leuwih hade atau babalik pikir tepat nama coba kontrol dulu lah tadi itu sok sana aja ke daerah udah bismillah. Makan wae gitu. Ya hayu. Dari mata apa naon? Lumayan yang beli susu yang si Kobos eta. Ari malah kumaha ieu teh maksudna? Eta majikan. Kapan digawe urang teh? Nah majikan digaweana. Heuh, kayak yang si Bos Gojin mah da kementan kitu. Oh, gitu. Proyekan majikan. Atuh lumayan-lumayan yang SGM kasih Kobos ngalongok. Jeung roti tawar SGM nih kan. Anu plus bulan plus. Tapi bener lah hayu lah gitunya. Bisa nggak begangan sih gue bos. Aduh eta benernya kabaya. Ya aku mahal nggak begangan. Baik celana sajengkal. Baju. Wah kabayang eta. Ngoplok. Eta ukuran tina XXL. Jadi karunya si bosnya bener. Jadi kumaha ieu ka mana heula ieu? Anda mah ulah mau kamikiran King Selud namanya. Mikiran si Bos Gojin weh, jangan ngalongok. Atuh kumaha ayeuna hayu urang gawe atuh. Heulang siar naon atuh? Ya apa tuh? Urang anu ngalewat teh. Hayu lah. Ke kieu mah naon carana penting jadi duit. Nah, gitu. Lapar gua mah naon. Lapar? Lapar.
Candaan. Acan. Akur. Bukan teuing bae. Udud bae meureun. Hah? Udud. Acan aya. Kumaha tuh? Aya sapatangeun mah nya urang ngarokok di nyante. Tapi daripada cicing kieu mah da urang teh beuteung lapar, udah hayangnya. Ning hayu atuh urang neangan gawe aya naon. Di mana, Cing? Tak apa. Enggak ada bejaan, ayo. Ayo. Ya. Iya geus paranen kabar berita aku masih teh. Waduh. Bah. Bos. Aing mah kumaha ieu panen teh kabar-kabar. Tidinya, Bos. Aduh, kumaha ieu? Atuh panggis dipesankeun. Tapi kieu eta, Bos, modalan deui we ieu kagok. Anu Pak Edi kumaha itu geus dibeakeun kitu. Upaya di ku Bandar Batu, Bos, kamari. Panas urang geus ngajual domba eta. Dijual 100 juta kamari tah. Anu itu mah. Da kitu bah. Jadi jatah bagian urang teh aya henteu. Aya. Ulah sembahe kos teh ucing. Ulah sembahe Didinya na, Bos, telat ka dieuna aduh. Atuh Kamari ge Pak Haji Lukman melak pada ge parait kabeh, Bos, umur 40 kalah. awas banget meureun parait. Itu Bos sieun. Kumaha si abah teh? Ayo mah. Samun ka modalan mah kagok sok modalan nu abah lah, Bos. Ya, kieu bae kurang ayeuna 5 juta kurang di DP-an tanya. Nah, gitu Bos, satu Sok. satu Bos. Kan gitu. Nu bener. Pak Haji Lukman mah paria mah parait kabeh, Bos. Ya heuh, jauh nu amis teh ucing bulan. Kasih Bos 3 bulan kemudian ka dieu deui we si Bos ya. Ya geus kieu bae na Babah. Urus panenna sing alus. Siap. Urang geus Siap. lieur. Siap, Bos, siap, Aduh, siap, Bos. ting. Siap. Pak Edi ulah poho. Mau Ya. Pak Edi mau di bejaan ya Pak Edi. Udah salah si Bos tuh, dia telat. Itu Oh, aya geus sok lanjutin rek nang dinu sanes. Ya. Amit ya Bos. Itu udah baru gawe. Lanjutkan DP lanjutkan. Mana deui ya teh ya. Meni geus diparanen kabar beritana di loh aing. Moyong. Alah. Naon? Kenaon emang di dieu? Keningalan ucing, ini ninggalin sawah. Tuh. Bang, Naon? itu sama. Siapa? Mang Yance itu mah. Si Abah. Emang apa Mang Yance? Ya, ada apalah tuh. Ih, Yance anu Aing mah keur panen kaget teh sok aya wae. Naon ucing katabrak, eta naon? Bah, yo. baheula Abah ya lain ngaran teh. Eta lain cenah tuh. Yance anu gede, lucu, imut. Aing bisa stres ieu mah. Teu aya ka dieu teu aya. Apa gitu? Henteu. Mata ngomong teu aya teh. Ku pandang awan yang putih, Alah, ieu aing bagaikan salju yang di Ya, gunung-gunung ya. sana. tinggal lurus ka ditu, belok aya tempat rukiah buruan. Moal bener ieu mah. Bener. Heeh. Itu awan. Ah, iya aing aduh panen gagal kieu teh. Oh, Yance, engkau berada di awan sana. Aku ada di sini. Di manakah engkau, Yance? Bah, ieu geuning kieu, Bah. Oh, Yance. Aduh, tuh kelo teh. Alah, yeung aing mah. Panen geus gagal, aya nu kelo deui ieu. Aduh, aing mah. Aduh, kemana deui ini anak panen teh teh. Pun teh. Kan? Weh, Kang Igo kemana wae? Ayo nunggu gudagan, aduh. Lieur. Nah, terus nyopet naon gitu? Teuing pokona eta era laki ngudag-ngudag. Alah, iya. Aing mah euy. Ya. Kumaha ieu panen daerah dieu kalau kabaturkeun aya. Ning si bapak teh da geus ngobrol jeung juragan nu lain gan euy. Geus sok kaurangkeun, tenang we.
Aya Urang komisi. jangan ya geus eta mah cai lah pokona mah. Babare tuh gitu mah Ya. gampang kan. Cek urang dibere. Siap aman kan. Lah. Kemudian neangan. Hah? Kemudian neangan saya nanyakeun saya. Nyakeun teh ningali kitu nya. Hampura Rek ka mana? Kasih teh ngahindar jelema eta. Kitu. Heeh. Ya, kitu ya kan ya. Ayo Turun. Heeh, kades hati-hati. Siap. Ya wae. Nah, bisa ngapal mah. Ieu teh wilayah kekuasaan si Bos Gojin ieu teh. Di Lebak sampai ka dieu sakuriling bungking ya teh. Heeh. Pokoknya si Bos Gojin weh. Bisa proyekan di dieu anu di dieu. PNTW jatahna. Siap. Jadi misalkan lamun aya proyek naon di dieu kudu setor ka urang gitu. Heeh. Oh, siap bae gitu. Bisa dinyata apa? Siap. Yang ngabuktikeun ya pokona mah jadi anak buah si Bos Gojin teh yang dipercaya gitu yen urang teh mampu gitu ngalakukeun Tong siga si Uda. Tong si Uda. ai si Yuda teh anu dibejakeun ku si Bos Gojin teh anu nyar gawe. Heeh, nu nyar ilmu. Oh, nyar ilmu heeh bener. Malah HP kakak diasupkeun nomorna, dikeun di HP-na. Ah, atuh lieur di mana menang duit gitu carana mah. Nah, dinya kudu bisa ngabuktikeun ke si Bos Wah, Gojin. pokoknya mah aya ngabuktikeun ya kasih Bos Gojin. Bos tenang weh, tunggu tanggal mainnya. Heeh, kudu atuhnya. Jadi akhirnya posisi anu ngeunaheun ya di mana ieu ayeuna? Ah, di markas deui lah. Markas deui. Itu bener oge. Ayo atuh. Heeh. Panas ya. Balik di ka asal. Mentrang kieu euy. Lain. Kumaha ipat. Balan kamarana kok teu jijiatan kieu. Teuing ada eueuh kieu. Oh, jelema jajan. Lain Teu haus. Haus, Haus. mesti keneh kali bieu. Beuteung lapar. Nya, tadi Yang udud. Godot. Udud atuh mainnya. Minum naon minum? Ah, Ciherang we. Sekarang Ciherang. udah jaruman. Mung. Naon ae? Pembusaan. Heeh. Ieu kalau heula, daguan di dieu. Oke, siapa tuh? Bisa anu ngalewat mah. Siap pokoknya mah. Buktikan si Gojin. Oke. Si Gojin. Tong bejakeun. Bos Gojin. Oke, siap. Ya. Oke. Ka warung heula. Teh, omat eta nu busaan. Daguan. Ah, poe ereng-erengan kieu. Jelema anu ngaliwati hiji acan. Coba. Yang minum. Yang udut. Anu ngaliwati hiji Mana si Ika, mana si Mewan, mana? Oh, si Ika mana? Oi, ke mana ke Jakarta? Aduh, ayo, waduh, bukan duit tuh. Sudah aja kena komplek gitu. Iya kesempatan jangan bukti kasih Bos Gojin jangan tahu kasih dulu. Sikat. Sep, hep. Siap. Wah. Ayo, Mam. Mereka mana? Si Miun, Si Miun teh. si Ego, Heh, saha? si Ego. Saha? Geus eta geus. Si Eh. Miun. Si Miun. Lieur. Tiga dua. Minta duit. Minta duit lain 32. Kamu gablek. Cagaji. Seperti saya. Aduh, siap 32. Hah? 3 lulus. Aduh. Anjing, aing kunaon ieu? Si anjing sari eta saha goblok ge. Aduh. Anjing kaku ge awak aing.
Dape kunaon itu? Bahaya ieu mah. Aduh, kuping selalu deh. Alah. Aduh, si tulang keher teh saha sia? Aduh. Tapi saya kunaon? Teh, lihat tinggal urang kerja aku kieu. Urang apa mana ieu? Iya, urang geureuh asa geureuh. Ah, teu kuat. Ayo naon. Uparan ieu. Obat naon. Ya anak si Gojin. Aduh. Hari teh apaleun. Wah, Hampura. Uparan Bang Uya. tangan. Ya. Wah, Saha eta we? si Kadel. Saha eta? Si Adel. King selut. King halu teh yuk. Aduh, Bos King. Ya sama. Ayo naon. Ayo naon. Hampura Bos King, hampura. Asukan dari bejaan ku pas Gojin. Bebejar ke bawah. Sesikan bae. Dan saha canan Bersatu. Jangan saha si Igo jeung si Tuh Miung. anak buahna. Oh. Bos, Hei. hampura. Siapa? Hampura bos tak apaleun bos. Aduh, Bener. Hampura nya. untung we. Hampura King selut tak apaleun aslina ieu. Oke nuhun. Atuh nuhun. Teu kunaon ieu nya? Tuh, untung bangur Barang ku keneng. hiji ewang lah. Ah, bener. Haus. Haus. Iya, King selut teh Sayang, iya. beureun. Aduh. Bing mana? Ah. Ya. Ubaran bos King. Ubaran deui. Mobil. Ini nyawanean mana tuh? Sakti. Mata si Gojin tiga gajah oge sieun ku ieu mah. Apaan cek didinya lamun aya nu ngaliwat ka dieu, di ditu teh anu ngaliwat. Tanya heula saha, tanya heula. Tanya Arifek pasti tanya teh ieu teh ngomongna. Neangan Aya naon? saha itu neangan. Anak. Bos, Hei. atur nuhun bos. Haus teh bos. Awas, awas. Iya, iya. Iya lah bos. Dua. Hampura bos, tak apaleun. Ya siap. Bos, ajak ka itu ngaruhnya. Neangan si. Ayo dipanangankeun hayu. Ayo. Yuk. Orang jangan. Ayo. Enak. Diuknya, bos. Hei. Enak. Bos King teh nan saha? Si Miun. Si Miun. Si Igo. Si Igo. Ayo naon deh. Lain perlu naon ka si Miun si Igo. Pas saya, aduh. Si Miun si Igo. Ribut. Tadi eueuh eta. Tadi. Aduh. Tadi teh. Anak dan kemana ya nak? Anak bos King ulang teangan we. Ayo. Si Igo. Sikat yuk. Ayo. Itu fil. Ayo. Topan. Ayo. Aduh, salah. Ampura bos, ampura salah. Ayo. Ayo, bos. Siap. Ayo. Ayo.